giat taraweh haju baca Quran ge alhamdulillah baca Quran alhamdulillah Quran teh dibalik-balik bae ke urang ge tah dibaca mah wallahu alam tapi nu jelaskan nyekel mah osok nah tong ngadengekeun nah eta sakitu bae ge tah sakitu tah ruhani geus timbul ruhani komo lamun dibebenerankeun Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa idza dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Tangkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana. Terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al mukarramun para alimin ulama para asatid para habaib bil khusus pisan ka Kiai Haji Manarul Hidayat di Jakarta lo aslina geus kamaklum lembur oge ka Kiai Haji Jamaluddin ngaranna ge Solok Jengkol ngaranna ge Solok Jengkol malah aja di Jakarta ngaran Solok Jengkol oge ka kiai-kiai nu sanesna pun besan ti Kadumerak oge para besan-besan ti Bogor kumna nu haladir di dieu nu kusing kuring dimulyakeun mudah-mudahan sami-sami urang dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan singkat tatali parantos wengi oge kondisi simkuring kurang fit ieu mangan sakadar nyaritakeun soal ngaji bae majelis moal ka dibuka lantaran sakit ya masih keneh sakit kakarak ge ieu 50% geus beakna ulah hayang nyaho sakit karek 50% itu dihareup encan. Iya masjid dan masjid itu masjid iya insyaallah dibongkar bakalna masjid iya dibongkar dihijikeun jeung MCK jadi ngahiji engke bakalna mentak moal waka dicaritakeun ieu soal majelis sebab kahareupna jandela ge can anggeus ulah sok haji waka umang omong can anggeus cara ulah waka ngomong kumaha bakalna kumaha engke bae ke gimana Manarul Hidayat geus kajopak tara adinya geus kolot pan kula mah budak nya kula mah keur budak keneh nya geus jadi profesor kula barang geus kolot warinya na hirup keneh haju gagah bae deui atuh gagah ge kadeuleun jerona mah sarua bae jam mobil gay tahun lama mah gitu-gitu baik tapi nu jelas masih eksis alhamdulillahirabbil alamin patali jeung ngaji insyaallah ayeuna urang malam Kemis ta minggu isuk henteu minggu deui minggu isuk henteu minggu deui
berarti masih aya kene waktu sabaraha poe tah sakitulah. Insyaallah orang mudah-mudahan panjang umur, diberi sehat, diberi semangat. Sebab tina ngaji orang bakal paham sakumaha tadi. Ieu dongeng ulama luar biasa memang ulama mah. Tapi yang jadi ulama du bener teh hese gimana Nurul Hidayat ieu jurusana proyek mah. Sarua jeung ti Jamal jeung ti Fudoli urang hijikeun habak da kadinya. Eta geus urang guari mau mulai ayeuna nu tilu kiai proyek. Masya Allah masalah atau bahasa kadar bahasa itu hati nama itu beda. Lamun orang ningali sireum di Quran dijelaskan, bahkan aya hiji sireum nu bakal asup ka sorga, sireum asup ka sorga. Masya Allah. Kusebab naon sireum teh wauh ka Allah. Sireum dongeng sireum loba, tapi aya salah sahiji sireum anu deku ngadoa ka Gusti Allah. Sireum ngadoa berarti kan pohara. Tapi lain eta nu paling hebat sireum kaluar ti liang neangan dahareun. Masya Allah sanggeus tanyana neangan dahareun jang dirina oge jang pamajikanana mun boga jang anakna mun boga eta sireum tilok salah balik. Sireum tilok salah balik pan gimana Nurul Hidayat masalah balik kiai ge nya balikna teu beres. Sireum mati log salah balikna. Ialah kehebatan sireum. Nomor kedua hudhud, manuk asup ka sorga. Dina Al-Quran dijelaskan mal ya arol hudhud, kunaon kaulah kendele manuk hudhud sa Kangjeng Nabi Sulaiman. Aya naon dia hudhud panjang mun didongengkeun mah teu lila datang carekan ku Kangjeng Nabi Sulaiman keheula cak manuk hudhud kula tetas ngapak aju manggihan hiji istana, penghuni istana ratu ternyata nyembahna lain ka pangeran. Nah iyalah nu perlu dikanyahokeun cek manuk hudhud Gusti Rasul. Ieu aya hiji ratu nyembahna lain ka pangeran, lain ka Allah. Ieu modal cek Kanjeng Nabi Sulaiman. Coba mereka ditu deui ngirim surat Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ku hudhud. Surat dibawa ku manuk hudhud, kemudian disampaikan Ratu Bilqis bisa jadi sujud ka Kanjeng Nabi Sulaiman yakni iman. Nah iya manuk imah lain dek nyaritakeun dongeng eta, dek nyaritakeun manuk hudhud wauh ka Allah. Bandingkeun jeung Raja Firaun, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, keistimewaan aya di nyana, sugih aya manehanana, moal jadi raja Firaun lamun teu sugih, moal jadi pangeran nyana lamun teu hebat. Nu mantak jana jadi pangeran teh di dunia hebat. Nah manuk hudhud mah wauh ka pangeran, tapi Raja Firaun mah malah nyana ngaku pangeran. Ieu manuk hudhud bae wauh ka Allah. Nah di surga bakal aya, di sorga bakal aya geus puguh anjing ashabul kahfi. Tah ieu lamun urang nyaritakeun seputar hewan-hewan kabeh ge horenganan hewan teh maca tasbih, maca zikir la ilaha illallah. Sireum zikir ka Allah, manuk zikir ka Allah, manuk zikir ka Allah, anjing ya anjing. Lamun urang dek belajar tasawuf urang kudu nyontoh anjing. Anjing mah tipeting tilok HS Aisyah tuh kan anjing batal
sare di peuting oh mal aya anjing hees di peuting mal aya jeung anjing mah lamun dibere di dahar teh dibere tilok maling jeung beda jeung ucing jeung nya nama tilok aya urusan proyek-proyek tilok aya tilok anjing tuh Haji Jamal weh cenah anjing hebat baca ka surga dah iyalah di antarana deui nu paling hebat tawon Masya Allah dina Al-Quran geus dijelaskeun ayatna eces luar biasa jadikeun minal jibali buyuta sok jadikeun tah imah maneh tuh gunung minas syajar tuh tangkal kayu imah-imah sok dijadikeun trak bae nyanyiin imah di dinya sabaraha ratus sabaraha ribu eta tawon di dinya Masya Allah kari haju kalaluar brang neangan kembang eta sakitu lobana tah liang henteu salah tah asupna balikna teh salah tilok aya ribut tawon jeung tawon salah imah tilok aya ribut salah imah tilok aya gimana dul hidayat mah salah imah nu kuduna kan nu kolot kan nu ngorade tilu nyana boga pamajikanna salah balik anu ngora mah lulu cukup yang ka neraka sakitu ge kiai iya bakal cerita contoh doang tuh gitu ente iya bakal contoh lah mun adil tah eta salah imah ngaranna tapi Masya Allah tawon sakitu ribuanana tilok aya salah imah sup kadinya jeung mawa kaistimewaan madu tawon salah sahijina aya nu bakal diasupkeun ka surga dina seluruh hewan mun ku urang dibacaan aya nu arasup ka surga sapi aya nu asup ka surga sapi tapi kula maca tina salah sahiji ahli filsafat Islam nu terlupakan Ibnu Sena lamun di Eropa mah disebut teh Avicenna Ibnu Sena teh eta teh seorang filosof seorang pujangga seorang ilmuwan seorang julukanana dokter raja dokter malaikat dokter eta mah julukanana pohara kuloba-lobana tapi terlupakan artinya terlupakan teh henteu pernah we urang teh nyadap tina ilmu Ibnu Sena padahal pohara dina kitab-kitab kama qala Ibnu Sena terutama filsafat jeung ilmu-ilmu kedokteran nah aya bahasa nu luar biasa diantarana nyaritakeun ruh diantarana nyaritakeun makhluk lamun ku urang dibacaan urang kataji mun kabari ieu urang selalu nyaritakeun Jalaluddin Rumi ieu Ibnu Sena pohara nya nyaritakeun saya takut terhadap sapi sebab sapi punya tanduk dengan tanduk itulah saya takut budak leutik mah komo ka tanduk sapi sieun mantap kayak matador segala lamun henteu lihai ngulinkeun anak bisa dibadu nah iyalah sapi kulantaran boga tanduk dipake kasieun tetapi cak Ibnu Sena nya nama teu boga akal bisa ditaklukkeun nu paling bahaya tanduk ieu adalah tanduk manawi di mana tanduk manawi ieu ngejak lantaran dibarengan ku akal bakal tidak mau tahu apapun yang terjadi siapapun pokoknya mah tandukna di mana geus gadil bahaya boro-boro sagede presiden boro-boro sagede gubernur boro-boro sagede bupati boro-boro sagede RT Haji Pendi bae tandukna ngamuk waduh Masya Allah Karim androk merosot iya gara-gara tanduk ya tuh kan lah atuh komo gimana rul mah geus kudu dicaritakeun teman tanduk nanya nama kuari ge hudang bae tak ieu tanduk nah nu paling bahaya adalah kiai cek Ibnu Sena adalah boga tanduk ieu osok salah ngagunakeun kiai lantaran nyana boga dalil sebab pamarentah maling tilok make dalil tanda tangan we pamarentah bupati gubernur jeung saha bae korupsi tanda tangan
Tapi kiai mah lamun deuk korupsi teh make dalil. Nah, kok mau profesor mah bah, doktor bangsa kos karari. Itu deuk maling teh dalil melulu nya nama. Deuk maling bae make dalil. Atuh Ki Jamal bae lain dokter make dalil. Tuh nya nama. Tah iyalah nu paling bahaya ngagunakeun tanduk ketika digunakan salah. Sebab naon? Disatukankeun tanduk aya akal. Sapi mah aya tandukan bisa ditaklukkan lantaran akalan, bisa lompat orang, bisa nyumput orang, jeung bisa berbagai cara lantaran tanduk sapi sakuma galakna bae ge tetap orang bisa kelid. Tetapi ketika manusia eta sorangan anu ngagunakeun tanduk bakal bahaya. Ialah sebuah renungan anu istimewa, sebuah renungan anu pohara sing ada sebab manusia kabeh ngabogaan tanduk tergantung level-level tandukna. Di pemerintah, di kiai, di pedagang, di petani sarua pada ngabogaan tanduk ilah anu ku urang kudu disadari. Melalui ngaji urang bakal sadar ternyata horenganan tanduk lawan naonan tak urang ngaji teh lamun sakadar ngaji alfiah gampang, sakadar ngaji jamul jawame kecil. Urang dek ngaji naon bae ge tasawuf baca babari, tapi menyadarkan diri bahwa urang teh eueuhna naon di hareupeun Allah tak eta nu hese teh. Sapira sagede aing di hareupeun Allah teh naon nu dibanggakeun. Murang ngabanggakeun dunia je dunia anu Allah, ngabanggakeun ilmu nu Allah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Khadir ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih dibere cara ku Gusti Allah akhirna amprok. Begitu amprok naik kapal naik perahu lain deuk nyaritakeun eta tapi ujug-ujug aya manuk piit enclak haju manehanana nginum kana laut tak diangkat deui pamatukna ditoel ku Kangjeng Nabi Khidir. Musa tah ilmu urang teh percis okos nu nyakrak tina pamatuk manuk piit. Ilmu urang dibandingkeun jeung ilmu Allah ieu lautna. Masya Allah, bangga ku ilmu hijab, bangga ku dunia hijab, bangga ku turunan hijab, bangga ku pangkat hijab. Hayang bener-bener ke Allah ulah aya nu dibanggakeun. Anta rabbi wa ana abduk. Gusti pangeran abdi, abdi teh hamba Gusti. Eta teh lain sakadar bahasa tapi praktekkeun ku urang bener-bener ngarasa bahwa Gusti teh pangeran, urang sebagai hamba. Hayang datang kadinya berarti kan urang kudu ngalalakon heula. Ngalalakon heula tuh kudu cara Habib Rozak pan teu puguh eta isi jelema tah lain sebenarnya. Sebut jelema. Ieu masalah setengah jelema ieu mah. Aya eta keur ngalalakon mah kos kieu. Keur ngalalakon mah kos kieu ngaranna tah ieu teh. Ya. Lain keur ngalalakon beureun kabur ti pamajikanna meureun. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang renungkeun tina tanduk-tanduk tadi. Lamun urang nyaritakeun di Imam Jalaluddin Rumi nyaritakeun bulu merak, tapi Ibnu Sena nyaritakeun tanduk. Masya Allah panjang caritana. Kabelah dituna aya hiji kiai ibadah ka Gusti Allah, sanggeus ibadah ka Gusti Allah ngarasa bahwa aing teh kapan kiai. Tak boga rasa aing kiai berarti tanduk teh bijil. Langsung diturunkan ke Gusti Allah. Turunkan hampir jatang ka pangkat waliun min auliyaillah. Turun kan. Turun tina pangkat kewalian, turun tina pangkat kasolihinan. Nu nyaho iwalti dirina. Maksudnya dirina nyaho apa teh nyaho dirina mah. Kok bisa nyaho? Lantaran tatadina lazat ibadah jadi henteu. Nikmat ibadah jadi henteu. Nu tatadina daek hudang peuting kuari kerek bae. Nu tatadina daek ngaji kuari henteu. Eta mah kos kitu mah masih kena babari ieu mah tatadina lazat kan geunah. Urang baca Quran teh lain tamatna ngeunahna. Ngeunah teh lain ngeunah suara jeung makharijul huruf tapi ngeunah teh hese nyaritakeunana sebab eta mah ruhani. Urang teh ieu teh nyaritakeun tentang ruhani. Lamun tadi urang nyaritakeun teh nyaritakeun jasmani bae. Kula mah tadi nyeleki fudoli
mawaan non kadang-kadang mawaan itu tadi dah mawaan konsumsi cau segala jeruk kerut asa-asa maraban lauk lele nah ini urusannya kan jasmani mah urusan anda jasmani nah urusan rohani kudu lepas di urusan jasmani lamun urang encan bisa lepas di urusan jasmani rohani urang tetap masih kababawa ku jasmani baik nukos gitu karena masih tahap biasa baik sanajan ilmu na hebat sanajan ilmu na luhur masih kena kababawa ku urusan jasmani rohani encan timbul masih ke tahapan bawah kene masih biasa kene nah iyalah urusan carita ilmu jang ibadah teh ya maksudnya supaya bener-bener mantep kagusal orang lelitikan bulan puasa lantaran teu dahar teu nginum teu jima jeung pamajikan eta giat taraweh na giat taraweh haju baca Quran ge alhamdulillah baca Quran alhamdulillah Quran teh dibalik-balik bae ke urang di nah dibaca mah wallahu alam tapi nu jelaskan nyekel mah osok nah tong ngadengekeun nah eta sakitu bae eta sakitu tah ruhani geus timbul ruhani komo lamun dibebenerankeun itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di awak urang aya ruh ieu adalah sok disebut nafas atawa jiwa nu aya di jero jasad percis kos manuk terkurung dina sangkar nyana merindukan alam bebas manuk di mana di kurungan teu betaheun sebab manuk teh di alam bebas hayangna saenggeus dah hirup di alam bebas manuk nu paling hebat manuk di mana enclak dula deuleu heula geus aya nu mau jepretan jeung nyana enclakna teu meunang sambarangan ieu bakalna potong atau henteu manuk bae berpikir sampai ka dieu cek Ibnu Sena hebat da Ibnu Sena nilik manuk ketika dak anteng dula deuleu aya eueuh nu ngajepret eueuh nu mawa mimis ketika aya hiber eta manuk cerdik nu kos kitu ngaranna eta manuk hebat nyana di alam bebas di alam luas ngeunaheun manuk teh eta emang alamna ruh urang sebenarnya mah ayana di alam bebas artinya aya di alam bebas teh di alam ruhani tetapi urang kunaon haju di alam jasmani bae urang teh di alam jasad bae nah ketika urang terus-terusan di alam jasad itu pernah ngarasakeun ruh urang di alam ruhani urang kieu bae ya hirup teh kieu bae oh masalah sih kan ieu mah keur carita batur nu kurang disebut tadi Gus Dur nu kurang disebut Kyai Haji Asy'ari urang disebut Buya Cidahu Buya Dimyati nu kurang disebut-sebut Kyai Asnawi nu kurang disebut para aulia-aulia Allah etalah jelema-jelema nu hirupna teh anu geus kakalayangan artina kakalayangan teh lain hiberan rohna henteu katula katali henteu naon kitu tersangkar ku nafsu-nafsuna nah sakitulah kalimat rahimakumullah jang sebuah renungan di diri urang aya ruh urang okos manuk di jero sangkar hayang ibadah kadang-kadang kabawa ku awak urang tunduh terjadi ruh urang hayang ngaji kadang-kadang kabawa ku urusan bisnis terjadi ruh urang hayang ka Allah kadang-kadang kabawa ku babaturan urang lamun nyaritakeun sebuah penyakit ya urang penyakit stres datang ke pemerintah atau datang ke kafir nasihatna pasti kamu harus banyak istirahat dan kamu harus banyak cari angin segar ya lebaran ya kira-kira ulah yang stres bakal itu ke Karangbolong refreshing tah kaki Jamal teh gekos gitu waduh cenah ieu can OTW naon OTW tuh kan aing nyaho di sia mal segala OTW aing gimana runa OTM eta mah leuwih teh mah nah iya jadi nasihatnya kos kitu teh nasihatnya refreshing lah cek nyana coba luangkan waktu tuh ningali pantai luangkeunlah waktu tuh ningali gunung luangkeunlah tak eta teh nasihat
kafir, nasihat munafik, nasihat jelema bodoh. Nasihat kiai mah lain kitu. Ya stres ya, Masya Allah, dekatkan diri kepada Allah. Tuh, coba galaman kaki Ki Jamal. Ki Jamal kunaon? Kula ieu pikiran ada rumek bae. Kunaon emang? Nyaho kumaha? Oh, coba dekatkan diri ka Gusti Allah. Cak Ki Jamal kan kos kitu, puguku lagi ngadeketkeun diri jadi puyang Cak Ki Jamal teh. Tah yes, beda nasihatna. Ya, lamun nasihat jelema-jelema munafik pasti seperti eta. Tapi nasihat ahli Allah lain. Buka Al-Quran, baca, renungkeun, ieu jadi obat syifa. Kan geus dijelaskeun dina ayat lagi. Syifaul lima sudur. Buka ayat, ulah loba-loba. Saayat renungkeun, asupkeun ka dieu. Ayat nu mana anu kira-kira asup ka hate. Kos kitu nasihat ulama mah. Jadi lamun kuari urang ningali seputar lebaran geus puguh mudik tamang geus masalah silaturahmi. Ieu kolot masih kena ka karang bolong. Moal kudu dibejakeun nu mana kolot teh loba di dipan kolot ye. Tuh sok satakolan kos kitu deui. Atuh siapa kudu nyirikeun ka moal endog-endogan kotok endogan. Tenang bae sih tenang. Mana kolot kos kitu. Nah, eta nurutan munafik eta kos kitu. Geus kolot mah Masya Allah baca Quran, renungkeun, asupkeun ka jero hati. Ya Allah ya Rabb. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ku ngaji bakal kabongkar, syariat bakal kabongkar, thariqah bakal kabongkar, hakikat bakal kanyahoan. Urang mun ngaji hakikat saeutik bae tentang ruh. Cak Gusti Allah berarti hakikat. Qad araftani qabla dunya. Anjeun geus wau ka kaula memeh aing nyieun dunya. Eta bahasa Gusti berarti bahasa hakikat. Geus aing nyieun dunya. Ja'altu kulla syai'in laka. Aing teh nyieun sakabeh perkara jang maneh. Hattal jannah. Sehingga surga jang maneh. Tapi maneh ulah hayang kana dadamelan kaula, ulah hayang kada dadamelan kaula termasuk surga. Manehna mah ka kaula. Kaula ngadamel ka anjeun, li jang kaula. Lain jang surga. Eta kan bahasa hakikat. Aing ngadamel dunia jang maneh, aing ngadamel surga jang maneh, tapi manehna ulah hayang ka dunia, ulah hayang ka surga ka aing. Urusan-urusan jang manehna mah jang maneh, tapi siana ulah ka dinya. Lamun siana ka dunia aing cemburu, lamun sia ibadah hayang ka surga aing cemburu. Eta mah geus teu kudu dihayang-hayang teh jang maneh. Eta kan bahasa hakikat kos kitu. Urang bakal paham dina bahasa-bahasa hakikat. Urang ngaji ihya teh lamun teu ngarti bahasa hakikat bakal nyasab. Urang ngaji hikam mun teu ngarti kana bahasa hakikat bakal nyasab. Da model tadi eta teh bahasa hakikat, bahasa Gusti ngaranna. Aing ngadamel dunia jang maneh, aing ngadamel surga jang maneh, tapi maneh ku aing dijieun lain jang dunia, lain jang surga, jang aing. Eta kan luar biasa eta bahasa. Lamun maneh masih kana hayang ka surga dikanarakakeun heula sia ku aing. Ya sia mah jang aing. Nah, nu madak litakuna manzari wali akuna manzaruk. Supaya aya anjeun teh pangdeuleu kaula jeung aya kaula pangdeuleu anjeun. Kula neuleuh ka anjeun, anjeun neuleuh ka kaula. Masya Allah, saling memandang. Mantak anta budallah ka annaka tarah wa illam takun. Nah ieu bahasa hakikat. Jadi lamun urang nyaritakeun bahasa hakikat, sakabeh aya hakikatan. Sakabehna aya hakikatan, urang bakal paham. Allah engke bakal nu mere pahamna. Seperti bahasa hakikat, kullu syai'in yad'uk, sakabeh perkara ngajakan ka maneh. Aing teh nyieun ruh, ieu bahasa tadi. Aing teh nyieun ruh memeh dunia. Sanggeus maneh diasupkeun ka awak. Haju kuari aya mataan aya ceelian, dibere watek. Mata boga watek, ceuli boga watek. Sehingga roh lupa ka Allah ka bawah watek. Mata cek Gusti Allah likulli syai'in wajah. Setiap perkara aya beungetan. Kunaon atuh beungeut maneh teh? Resep kada linapsik awak maneh. Tak ieu beungeut maneh kunaon resep ka awak maneh. Tak ieu nu jadi bahaya ge. Nu jadi bahaya ge.
urang resep ke diri urang lain ke Allah. Mantak urang make baju kieu ge resep ke diri urang, mantak make jas ge Haji Pendi henteu malam ieu mah laku meureun di jalan. Ya, nah ieu teh resep ka awak. Nah ieu urang resep ka awak urang teh ya ngahalangan ka Gusti Allah. Eueuh jelema luhur ku jas, eueuh jelema luhur ku jubah, eueuh jelema luhur ku pakaian, eueuh jelema luhur munggu Allah ku pakaian jeung dunia hiji we ruh urang wauh jeung Allah. Urusan-urusan kos kieu mah urusan amrang sapira lama. Kuari anyar dimulai ke urang isuk pageto mah bolong dipiceun. Atuh urang kamari ieu teh ngamumule ieu teh katipu ja ujung-ujungna mah dipiceun. Urang geus sabaraha taun kikituan. Geus sabaraha taun urang kikituan likulli syai'in raja. Tiap perkara ngabogaan beungeut. Kullu syai'in yaduk. Setiap perkara ngajakan ka anjeun. Urang liwat ya, urang liwat. Urang lapar diajakan ku tukang uduk. Udali ka dieu. Ini uduk nih mantep nih. Ada udangnya. Bisa dikredit deh pud. Uduk bae bisa dikredit uduk. Tah ya. Urang liwat deui ka ditu tukang sao. Sao ngajakan sesuai jeung nafsu urang. Ka deui. Ieu say. Aya deui ka deui tukang salak. Ieu salak Banten ieu mah hiji ge di Banten ka Tangerang teu. Teu beak. Udah gak ada hal salak Banten di Banten datang ka ieu mah teu beak hiji ge masyaallah kesem. Tah diajakan urang. Eta kakara ku halal nu kos karar itu diajakan ku pakaian, diajak mantak liwat urang ka ditu poe Minggu tuh. Set kapuri. Atuh pan mata teh tungkul be, tungkul kieu teu bisa. Dula deuleu we kieu. Itu bagus tuh warnana nya. Hate urang ngomong kos gitu, sebar duitnya. Itu bagus sarua jeung di Tanah Abang teh kos kitu teh. Ngan aing mah gengsi atuh mah nya aing pan Haji Pendi mah nya meuli di dieu. Aing mah luhur eta mah tambah teh mah. Nya resepnya haju agul. Atuh tambah hijab da. Oh tah mah hijabna ge nyundul ka langit teh mah. Tah eta kan kos kitu. Nah ieu kullu syai'in yadu kabeh set Allahna pohoan. Eta kan bahasa hakikat. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, engke urang bakal dibere paham ku Allah sebab segala rupa ngajakan ngomong ka urang. Ngajakan ngomong teh lain ngomong kos urang kieu, tapi ngajakan seakan-akan bicara. Seperti etalah ilmu Allah, seperti etalah hakikat, seperti etalah keistimewaan sirrun min asrarillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai pembukaan Ki Jamal geus alhamdulillah, Ki Manarul Hidayat atuh mangkula geus akrab ti baheula alhamdulillah, kuari atuh terus nyambung kembali, kemudian atuh naon kitu ngaranna urang kuari ieu ngaji di mimitian ditambahan ku kulajang sebuah renungan sing hade tanduk, sing hade ruh ya supaya wauh ka Gusti Allah ulah salah balik. Eta geus dicaritakeun ku hewan-hewan bae tilok salah balik kunaon aya jelema salah balik. Nah ieu sebuah renungan berarti ayat tidak jujur di diri urang. Lamun tadi Ki Manarul Hidayat caritakeun pemerintah jujur, iraha sih manggihan pemerintah jujur. Heuh iraha maksudna. Henteu ieu mah teu kanu sajan ka Ki Manarul bae. Pernah manggihan pemerintah jujur. Geus bae engke jawaban engke bae, urang duaan bae kiai. Proyek mah. Ya, nah iya minggu isu ente, minggu deui hampura kula Ki Jamal karena akrab, atuh Ki Manarul akrab, komo ki kudu 5 alo, atuh Habib Rozak mata mah uulinan kula deh tuh. Geus eueuh asa-asa jadi urang kabeh aja. Da ieu mah dicukupkeun sakieu. Sekali deui mudah-mudahan jeung urang ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan abah kula kasalahan ibu kula dosa-dosana dihampura ku Gusti Allah, dicaankeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu keneh guru-guru urang nu lain mudah-mudahan dihampura dosana, tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana. Kitu keneh bapak-bapak urang dulu-dulu urang geus mararaot, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana. Akhir hayat urang husnul khotimah, di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah di bawah benderana.
sakitu bae amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Satacana teu kudu sasalaman Kiai bareng jeung kula kabeh engke nu lain kiai ge atuh silakan bareng ka imah. Kemudian di dieu disadiakeun teu kudu aya nu sasalaman. Kemudian dipersilakan di dieu di imah ge aya prasmanannya. Sakitu bae wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun wallahu a'lamu bimuradi ma ala rasuli olanana ikut tetap ingat tasya kangjeng rasul ilal balag wangin utawi nekakeun illa balagun lakum tegese angin nekakeun kadua sira kabeh wallahu ya'lamu lan utawi Allah iku maha uninga ya Allah matubduna ing barang kang ngalahirkeun sira kabeh tuzhiruna tegese ngalahirkeun sira kabeh minal amali saking amal wa mataktumuna lan barang kang ngumpetaken sira kabeh tukhuna tegese ngumpetaken sira kabeh minhu saking amal payujazikum bihi maka bakal ngabales ya Allah kuning sira kabeh bihi kalawan emak. Qul la yastawil khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Wallahu a'lamu bimuradikul ngucap sira Muhammad la yastawil khabithu ora narima pada opo kang jember al haramu tegese kang haram tayyibulan kang becik alalalu tegese kang halal walau aja bakalan sanajan ngagaogakeun ka ing sira saraka tegese ngabungakeun ka ing sira kasratul khabith apa akeh kang haram fattaqullaha maka pada wedi sira kabeh Allah pitarkihi ing dalem ninggal khabith ya ulil albab kang anduene pirang-pirang akal kang sempurna la'allakum tuflihun manawa sira kabeh iku bahagia sira kabeh tafuzuna tegese bahagia sira kabeh. Saur Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wallahu a'lamu bimuradih ma'alar rasuli teu aya eta tetep ka rasul Allah illal balagh angin nyampaikeun risalah. Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun masalah tugas Rasul Allah.
Allah teh pangeran nyieun langit jeung bumi hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran. Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyieun manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah. Nah iyalah Allah nyieun rasul-rasul. Ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus ke belah dieuna sampai ke Kangjeng Nabi Daud, Sulaiman, terus ke Kangjeng Nabi Musa, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, datang ke Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikeun risalah. Nu mantak di dia dijelaskan ma'al rasul ilal balag. Teu aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikeun ka risalahanana titik sakadar nyampaikeun. Mere hidayah rasul eueuh hak. Mere taufik rasul teu aya hak. Mere hidayah mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah. Ma'alar rasuli ilal balad. Nu mantak make bahasana ge bahasa qasr. Wa adawatul qasi illa inama atun wa taqdimun kama taqaddama. Ma'alar rasuli illal balad. Jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Maedakeun kana qasr, maedakeun kana hasr. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun ka risalahanna. Titik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul, umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut sebagai irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh teueuh ditugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun ka risalahan atuh berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu. Lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kagungan teu. Sugan nyampaikeun risalah hayang dibayar ku kamuliaan teu. Oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali. Nu mantak mun dek guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Nya guru urang SD menta bayaran teu. Berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP menta bayaran teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae. Urang kuliah minta bayaran teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lumpat ka pondok pesantren Mudirun. Modern. Orang asup ka sanawiyah minta bayaran berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran teu bagus berarti jang akhirat. Kak Uin. Nya udah bahasa YIN minta bayaran teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup urang ka pos pondok pesantren salap minta bayaran tak eta nu jang akhirat paling ge aya 5 santrina 10 paling ge jang akhirat teh pai la as'alukum alaihi ajra. Kuari ya urang iba keur carita ilal balag bahasana luar biasa. Ma'alar rasul ilal balag teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon, ulah hayang agung, ulah hayang mulia, ulah hayang dibere bingkisan-bingkisan, nyampaikeun titik. Eta tugas rasul. Nah kuari urang ngundang kiai-kiaina eta aya nu hayang bayaran apa henteu? Tuduhkeun coba kiai nu mana?
sia mung nuduhkeunnya nyawa aing ge lah pokona mah. Moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur ayat ieu mah luar biasa dibaca ku kiaina keur muludan tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah tidak minta bayaran itu adalah rasul. Dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Benci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio, hayang meuli sekupi. Aduh, masyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu. Kos kieu ieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen mah moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna gedang hepe manan hepe ku baturna ieu ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya gedang hepe kagencet ku gedang deui berarti kiai ngancurkeun agama kiai jeung kiai deui gedang hepe manan hepe ku baturna eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah masyaallah eta teh mencan ditelama ku urang asep eta gedang hepe atuh pasti ku baduh atuh jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka eueuh aya eueuh gedang hepe kagencet ku darmayu moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui. Tuh, lu mantak ke DPR ribut jeung DPRD. Ya, gubernur ribut jeung gubernur deui. Kiai ribut jeung kiai deui. Tilok aya kekenceng ribut jeung piring. Tilok aya. Malar rasuli illal balagh. Teu aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikeun karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikeun karanjeun kabeh timimiti nyampaikeun soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna kupas supaya disampaikeun ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikeun makna ka jero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamun nya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khalik naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana dadal melanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas rasul nyampaikeun eta bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema anu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi rukun iman aya 6 bejakeun Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampaikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh
cak tabiin la as'alukum alaihi ajra aing mah kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah jeung nyampaikeun rukun Islam rukun iman dilanjutkeun haneut ku tabiin terus dilanjutkeun ku atbat tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng dakwahnya nama ke pakaian necis dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah dakwahnya na ka unggal kota dakwahnya na ka unggal kampung wah make tarif pakai tarif ya teh DP 2 juta DP dakwah 2 juta motor ge kuaringan 500 DP dakwah 2 juta mahalan dakwah ya ijeng motor bahkan kuari mau motor aya nu teu make DP acan tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta aya nu 20 juta Masya Allah minimal 5 juta tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama ka hareupna kieu lah kehancuran agama teh lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal balak mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae ai nyurah lamun maneh dikersakeun jadi kiai aju ngaji ka unggal majelis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji mun maneh beuki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah deuk ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu ieu mah masyaallah datang ka ditu ada teh manis yang gede teh manis beres teh manis kopi beres susu rokok dan lain sebagainya riweuh teh lain deuk dakwah tah makos kitu mawa sorangan mun beuki kopi mawa sorangan mun beuki ngarokok sorangan mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna beres deui bae jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur endeu kumahan rapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad tuturkeun irsalul masal terus selanjutnya insyaallah hirup agama kajen kokoba di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur kemudian disagedengeun eta geus 57 negara tinggal Iran Yaman anu kuat Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda Libya hancur. Ya, kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek kadukung, tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelema-jelemana ieu anu buang kawara. Ini miti secara struktur di organisasi teu beres. Kemudian kuari secara politik na ieu itu birokrasi geus teu sreug. Secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan kiai jeung kiai silih omongkeun kiai jeung kiai ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun mantep jasa geus tinggal ngagejeg bunga ngejegurna bae dibaca didengungkeun tapi persatuanana henteu aya ketika orang nyaritakeun persatuan inget ka Gus Dur bersatu dalam kelompok apa bersatu dalam organisasi apa bersatu dalam wadah apa urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu tapi dikondisikeun henteu
Di mana orang dek bersatu tuh? Lamun orang salap atau nyieun persatuan pesantren salap. Geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus. Sebab eta memisahkeun, engkena adu kekuatan deui bae. Islam ngahiji bisa tuada, mantep. Tak kuduna mah kos kitu di bawah satu pimpinan. Indonesia di bawah satu pimpinan. Misalnya saya Haji Nasir. Mantep. Geus tinggal diganti ke nyana kos negara deui, tapi ieu mah Islam. Aya di urang mana organisasi, mana NU buktina. Tapi NU na ulah nusok di talian ieu di kaluar. Cau. Cau. Geus ditarik we. Atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising di dinya kieu di dinya. Geus poho ka anak buah ka ditu kumaha perkembangan NU. Nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur, kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah, aya NU jeung aya organisasi-organisasi nu lain, tapi kan henteu ngahiji. Urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu kunaon teu bisa dihijikeun? Pan Qur'anna eta keneh, hadisna eta keneh, iyalah na gedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU. Buktina kos kieu mantak naon dihijikeun? Ieu teh nagara urang. Ulama sinikeun kos kitu, Qur'anna mun ditanya eta, hadisna mun ditanya Bukhari Muslim eta. Sia nyembah ka saka Allah, tapi kunaon teh dihijikeun? Ieu sebuah negara. Kunaon eta? Gede hulu. Sebab kopiahna nomor 25. Gede hulu. Masya Allah. Dek nuturkeun nu gede hulu teu. Ente kula mah inget bae ngaji sia palak. Kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah. Marah geus ngaji dites, geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia. Marah ngaji deui, beres dites deui seuri, guys cukup. Kunaon gitu? Cukup, cekel, engke mah moal beres ya di urang. Eta bukti kuari. Hasil daripada digalakan kita ngaji ke tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya. Ngomong deui lain sakali besi di ka Mekah kanung arora kuari gegeuraan kuari sababaraha kali almarhum ngongkos itu. Emang kunaon gitu? Engke mah loba babalai hese, engke mah loba tapi hese, engke mah loba nu ngurus tapi hese. Sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema, geura kuari ka Mekah, geura kuari ka Mekah, engke mah hese bener bae. Weteng list 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kuari nunggu sampai 8 tahun. Kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah, setahun modar cenah. Ayo siam kumaha? Masya Allah. Leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula. Ieu sebuah negara Indonesia. Mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ye. Ngaminan aing ijazah kitu boga sia. Kunaon rindu hayang rarapi. Insyaallah hese jasa. Nah iyalah ma'alar rasuli illal aya rasul kecuali nyampaikan risalah. Disampaikan ku Kangjeng Nabi, man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun. Gusti Allah nyahuan kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka Rasul nyahueun mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun, mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan. Apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahueun, amal mana anu disampaikan Allah nyahueun. Nah ieulah sing hade jasa lantaran nu disampaikan jeung nu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, lain sekadar kanyahoan. Fayujazikum, mun urang nyampaikan sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran, mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan. Teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena. Ieu sesuai bere amil bere, ieu mah sedang bere jurumiyah bere, ieu mah sedang bere alfiah bere, ieu mah sedang dibere syariat bere, ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere, ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikeun.
sampaikan sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae maneh mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleunan nya nama eta waduh berat jasa berat jasa sama kos jelema menta wiridan teh ka kiai batur mah dibere jol sia eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanna geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku hari waalaikumsalam wa sia imah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees pan kaing SD jeung teh sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya geus pohoeun meureun ka 3 kali menta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal sisa hees bae geus dista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang kunaon aing mah heran orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu jadi geus sedang ku HS ge geus jana mah wiridan gede eta sebenarnya asal tas isa HS rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang ciat TV geus nu bagus guys ya naon kadang-kadang nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eren subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta ceuk urang sepatan mah rawa kidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma alar rasul ilal balagh Allah qul la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikan la yastawil khabith wat tayyib teu akur khabith jeung thayyib bejakeun Muhammad bejakeun sampaikan ku Kangjeng Nabi la yastawil khabith wat thayyib baheula di Mekah di Madinah geus disampaikan datang suarana ka Mesir ka Irak ka Iran ka Yaman Timur Tengah datang ka Eropa datang ka Australia datang ka Indonesia kuari ku urang kadenge Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Cilongok ka ahli-ahli Pasar Kemis ka ahli-ahli Cikupa ahli Balaraja Sepatan Serang Pandeglang khususna Banten umumna malah anu halal hadir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wat thayyib gitu ta'akur khabith jeung thayyib naon khabith khabith ditafsiran di dia haram thayyib ditafsiran halal bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal beda ke jurusanana haram mah neraka halal mah surga bejakeun sasakalana ayat ieu diantarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati Gusti Rasul hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras bir arak abdi mah dagang teh eta bae dagang teh eta wa ini jama'tu min baiha malan
abdi bisa ngumpulkan harta tidak penjualan barang haram tersebut. Geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah, geus aya kanikmatan. Abdi dagang arak teh geus mantep jasa. Bahkan tuh gedong geus kajieun, tuh kendaraan, tuh sawah. Abdi rek tumaros ya Rasulullah, pahalian pauni min zalikal mal. Apakah aya manfaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut? Qala cekang yang Nabi inamil tapihi. Diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amiltu fihi wa bi taatillah. Aya manfaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah. Andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang, aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang, aya fakir miskin anu butuh abdi nyumbang, bila perlu abdi jang munggah haji lah, jang munggah haji tina hasil penjualan homer. Kumaha ta ya Rasulullah? Faqala cekang yang Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji, pake jihad fisabilillah, pake sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sa'nya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib, moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh, jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu ulah. Tutup lalaki eta. Geus atuh ai diharamkeun ku Gusti sugan teh mah. Jaya manu nginumna ge orang kafir ieu, abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be, jaloba Yahudi. Ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu. Teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji, ku abdi teh pake sedekah. Cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna, boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat. Di dunia nage geus teu aya sabakatul hibr aja. Eueuh nanaonan barang haram anu mentak sampikeun Muhammad la yastawil khabithu wa thayyib. Teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal. Walau ajabaka kasratul khabith, sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua. Aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian getih eta najis jismani, khabith jismani. Aya khabith ruhani. Mana khabith ruhani? Khabith ruhani teh basul khaba'is ar-ruhani al-jahlu. Khabith ruhani teh bodoh. Khabith ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria khabith ruhani, hasud khabith ruhani, takabur khabith ruhani. Kaya tah khabith teh aya khabith jasmani, aya khabith ruhani. Toib sarua bae, aya toib jismani bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal, makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Kuari teu akur anu khabith baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari
urang buktikan aya hiji jelema make baju narapih jasa make jas make samping mahal aya samarenda nu hargana 5 juta malah nu make teh lantaran sutra eta anu ilahar baelah 1,5 juta atawa 1 juta terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta malah nu meuli di Cikupama nya nu meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringgak bulu mun urang nyaho Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU eta teh termasuk orang dekat Gus Dur ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2 cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae aya ustad dibere sekupi ku atut jadi aing kadadengikeun bae Masya Allah tah kuari make baju anu luar biasa make jas aja urang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu awas ya teh najis dipaksa kurang di gitu-gitu ayo dikenakeun ku urang ka baju jas tang goblok sia tolol sia mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh bisa diadili eta lamun jelema sugih doang geus marah aing teh hayang geus wauh jeung sia goblok sia nganajisan aing marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan atawa awak urang dinajisan pasti marah urang kajen kukumaha ge ieu khobis jismani tapi ketika dar didatangan khobis ruhani ngobrol urang jeung nyana bagaimana perkembangannya ya udah soal pilgub gimana ya biasa-biasa dah hasilnya bagaimana itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut iya termasuk kiai anu kiai ada coba panggil sini kiai kemarin nggak dukung Atut mood emang kiai diberi duit sabaraha sekupi eta kiai eta pejabat lamun dibere dioles santai kotok marahnya na tapi eta kiai ketika dibere khobis ruhani sekupi ti Atut hehehean huhehehe pasang ku sia otak khobis ruhani tah beres ya dah ngomongkeun batur anu timbul rasa takabur khobis ruhani di jero dadana di jero hatena di jero otakna pinu teu pernah nyana teh ngalengis toel ku tai kotok marah toel ku ari ku tai urang marah sarua bae marah bae wari ngecek kiai bae lain bae kiai di sabaraha tahun yang ngajar aduh alhamdulillah ya 15 tahun macana santri ya 50 mah alhamdulillah lah sakieu teh insyaallah ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae tah nu penting mah cek cenah teh menang ridho Allah bae mantap tah kiai teh kadang kucili ngageleger mantep kiai iya aya bir ya haram teman bo iya hampura kieu kula boga ieu aya 2 stik mah naon eta ekstasi haram mun kieu make ekstasi tolol haram tah monggo kitu mah teger keneh tak kiai ngaharamkeun teger keneh tak kiai ngaharamkeun cek bae kiai kuari boga motor teh henteu lah teh kudu cek teh boga motor lah ya sok dijemput henteu mah kiai
aya motor murah lah asal maka DP bae kredit sebenarnya emang kredit nah ya DP nangan 500 ka kiai mah teu kudu geus lah asal aya KTP bae geus teu naon boleh oge jak kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka silaturahmi ji bener oge nya heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na eta hobis ruhani ditarima saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya we pokona mah aya tah eta hobis ruhani teu karasa ku nyana jol gaya pilgub Assalamualaikum lurah datang ka dieu salam urang teh pandayeuna rek milih pamimpin gubernur oh muhunnya muhun aya meminta bantuan we doana ka kieu supaya istighosah rin ro je bener oge nya atuh aju kumaha pengkondisian atuh ayang ke ti atut istighosah teh lamun peuting sapeuting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun dek gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oge eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai nek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah guys tenanawan dicokot duit istighosah nah iya hobis ruhani teu karasa hobis ruhani baca ku sia kitabna hobis ruhani keur jelas-jelasan ieu dibere bir mah haram dibere ekstasi haram dibere kitu beka haram diberi riait haram diberi kredit mah ya boleh lah diberi ku ari ti atut eta hobis ruhani padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikeun garing pake deui tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku ceulis ya kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engge nyahos ya teu menang lah mun menang mah sia tetep cicing hobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur Waalaikumsalam je ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kedua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai Jepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mata mah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat ti beuting kuari leungit gara-gara istighosah rin istighosah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah naon eta hobis ruhani asup ka jero awakna geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar terbunuh karamahna terbunuh maunahna terbunuh daekna terbunuh leuleuina terbunuh kakiaianana hancur ku Golkar lain Golkarna tah hobis ruhani nu nyulusup ka jero awakna berat ya mata iya la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah ngitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan tul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blalaja
orang Serang, orang Pandeglang, orang Rangkas Betung. Bedakan, la yastawil khabithu wat thayyib. Wih, cenah pugu dengan 500 kemudian orang menang sekupi, menang meo. Walau a'jabaka kasratul khabith, sanajan ngapoharakeun, sanajan ngahengkeun, nganehkeun lobana haram tersebut. Nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank, urang nyokotan taina doang ngeunaheun. Wah kabita walau a'jabaka kasratul khabith. Khabith mah khabith bae. Depositokeun ku sia di bank, ngeunaheun ku ari dahar, modar sia. Sok geura nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Ngagulimpang sia lantaran naon? Aya khabith ruhani di jerona. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Ieu khabith jismani mah katayan seseh, kanejisan seseh, katay kotokan seseh, awak bisa disabunan kurang, masih cabun capluk. Beres. Selesai. Selesai geus. Mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek. Lah orang Amerika ieu aing mah teh izin-izin. Ngomongna aslina bahasa kos kitu ja. Tah, geus beres. Selesai, seseh garing pake deui, tapi khabith ruhani. Mungkin datang ka paeh dicabut taufikna ku Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik wa man dzalik. Nu kamari kabere, nu keur ieu kabere istighfaran, aya keneh jalan, nu mantak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan. Nah ieu duit 10 juta teangan deui, bikeun deui ka nu merena. Bikeun deui ka nu merena. Mun dibere motor, motor bikeun deui ka ditu. Cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas. Oh ikhlas-ikhlasan bikeun khabith ruhani tamah nu kos kitu. Cenah geus dibangunkeun ka pondok, ulah ka deuleu ahengna jeung agrengna pondok. Runtuhkeun eta pondok, bikeunan batana kanu merena ka ditu. Nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat. Lain lalagan, la yastawil khabithu wat thayyib. Sing hade ieu, lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh. Dumantak sabaraha kiai hancur. Khabith ruhani nyurusup ka jero. Teu karasa dibere ku camat, teu karasa dibere ku bupati, teu karasa dibere ku kandidat, teu karasa set nyulusup. Istighfar. Allah. Dibuka ku hari permasalahan istighosah. Aya khobisan di jerona. Besi teu nyaho ngaji. Ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji. Urang bae manu ngaji, ke ngaji bejakeun deui ka ditu. Nya, aya urusan dunia jang agama, aya agama jang dunia. Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa. Aya urusan dunia jang agama, dagang urang. Bisnis urang, tani urang, hasil dunia. Alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid. Aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren. Aing kaya ieu boga 100 juta jang pondok pesantren. Istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama. Paeh surga. Kuari tibalik. Kuari tibalik. Agama jang dunia. Agama jang dunia. Yuk urang maca sholawat Nabi. Baca salawat istighasah. Agisuni, agisuni, agisuni. Dan lain sebagainya. Urang istighosahan, panggil kiai, panggil ustad, panggil santri, dibiayaan beristighosah, ibadah tata istighosah jang atut. Istighosah jang weha. Istighosah jang lurah, istighosah jang partai, geura modal marakas ya. Kahartin teu? Supaya ngarti ya aing ye, aing teu keras ya teu ngarti bego. Itu kahartieun bae ku kiai komo tama istighosah jang PSSI mah.
dengeken tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat sorga. Aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan jabatan aing jang agama sorga. Menggunakan fasilitas jang agama nyen strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditanda tangan ku aing aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing sorga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dia dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin sorga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosah yasinan jang naon kelangsungan seseorang jang ngalangsungkeun jahna jang ngalangsungkeun maona neraka. Masyaallah mantap inggis muringkak bulu jakulang muringkak bulu kok tuh bisa maca kadinya acan baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib. Aya dunia pakai agama aya agama pakai dunia ulah sambarangan tah sing hade nu mantak Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan hul bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun cek jamaah alhamdulillahirabbil alamin balik ka imah aya nu datang deui Waalaikumsalam ye itu mana kulit tidinya di Jati cenah teh kenapa itu naon di tas ieu duit bisa di pimpinan kula Golkar jeung kumaha atuh aya ditarima bae atuh teh kerenteuna bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit teh aya 15 juta mah Scoopy mana teh kabayang gue ayo itu masalah tuh itu doa apa itu nya mun kayak bapak kadieng kayak isuk pageto mun beres tunda isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabithu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram bae teh akur jeung halal. Barang asar kedatangan ku toko Golkar mau duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosah tekad vita setik-etik acan aing ngadenge kiai bahasa istighosah lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia. Masya Allah jasieun la yastawil khabithu wat thayyib teu akur dicowel mah ku tai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seuri khabis jasmani mah marah tapi khabis ruhani mah seseurian matak hancur kuarina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu diajak silaturahmi ka kiai embung kunana embung ayo keur pan sia osok embung heulanan kunaon tuh embung heulan ke heula sia kunaon aing nerima isi carekan jeung iya tuh nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah keur ngaji doang ngomongnya embung aing embung ke bae lah pokona mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deulekeun sabulan 2 bulan satahun 2 tahun lantaran maknana khabis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol
mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dah setengah 12 kae lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu Akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan eueuh katentreman ibadah teh eueuh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya khabis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kewalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka khabis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah gitulah ieu khabis ruhani la yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun lobana haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunya wal akhirah nah ieu bejakeun Muhammad takur khabis baik khabis jasmani maupun khabis ruhani jeung thayyib baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku sahabat ieu mah ye nu latar belakang nate eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun pan umroh mah ibadah ngaduit nah model kos kitu kumaha tak kiai tak kumaha siap kunaon nanya ka aing atuh jol be qaidah an-nafsi idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula tuh usul fikih datang masyaallah mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sekna umroh dibere duit daku duit nukos ka itu ala ayat tahaggogo bidunihi aula bagusan kene teu umroh bagusan kene teu munggah haji bagusan kene teu boga mobil mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya muarid eta khabis ruhani aduh cenah kiai goreng geus umrohna kumaha ye atuh puguh lah mending minta DB gitu 2 kali iya sih gantung sih aku aing sih iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba hiji basa hiji ayat la yastawil khabis wa thayyib can anggeus ieu teh wallahu a'lam